tuh kan gitu. Dimantap kurang ge ulah sok bingung eta geus aya rahasia Allah. Lamun urang boga kabogoh anu geus jang geus hidup semati, kemudian kabogoh urang dibawa batur, delekeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mah malah. Aya hikmah, dokter cerita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jauing amat. Bogoh dibawa batur celehan amat nah kunaon teh disusul nislah wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala geus teh daya teu upaya bae lompat ka dinya bagus teh geus saya mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah pasti aya rahasiaan di satu kangenan lalaki kos boga peler bae lah geus kajeung dah peler mah aya ieu anjeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Jadi saya ente marah, semalam saya turun tilohil mahfud dan berarti nggak sih. Luhur ya budak ya luhur budak ya luhur. Jadi ledek nawang ya terus baik, sebulan 2 bulan 1 tahun bener. Ya ceng, ceng bangun aja, jangan buka pemajikan. Encar, ini milu kak ada tuh, kamana? Kak, gimana? Ada tuh, kayak enggak ya kak itu. Dai kaceng dari dia sagawe-gawe we kaceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak mangiceupan. Nah, mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ye emang kumaha gitu. Terus ka dieu main mata nata. Adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Hei Neng kumaha mun dikawinkeun ku Abah? Kasaha? Aya Abah boga pilihan. Saha Abah anu embung. Oh eta embung mah maksa Abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui. Nu hayang ka Neng hayang ngalamar saha anu embung. Mesti lu embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Itu. Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan waduh buaya makan tanaman tapi bener geus rahasia Allah geus abah mah geus hidup bae nu penting bahagia batus ya rumah tangga geus masalah geus ngapaman penting bahagialah di dunia ieu jamal kebal sia kaderna ku aing salatna bagus baca Qur'anna bagus lah tuh di dunia ieu di abah ge jamal beak geus lah pokona mah tah yang kawinkeun tuh itu rahasia Allah tuh inditna dibawa ka bogo nu itu tunggu aya rahasia di balik udang. Masya Allah karib pokona mah geus nuhun urang ngudag rahasia Allah asal urang sadar. Urang ngangen kurang sadar doang urang. Ulah mesti mun aya musibah. Nah, sodmatil ula tanu dideuleu ku Gusti Allah. Sodmatil ula teh begitu musibah datang eta anu dideuleu ku Allah. Urang dibari panyakit sodmatil ulana sabar. Ti Allah eta saran mah masalah. Ngan ti Allah sadar urang teh. Tah eta teh sodmatil ula Allah bakal naikeun derajat. Urang lempang ya, begitu orang lempang ditajung, boblok ke batu tenelo merenana. Cak batu emang aing irahan leuna. Jadi ngerti balik itu neuleuh. Sia, kunaon nyarekan aing cak batu. Eta sodbatil ula urang ngarasula teu bagus. Tapi lamun urang ditajung, masyaallah, alhamdulillah Allah najongkeun nan jempol ka batu pa ieu. Geus, Allah naikeun pangkat. Ieu eta sodbatil ula, muriang urang ieu. Bos, kok anu. Nges. Rumah sakit makan nges ka Singapura. Nges bebeakan, kakak harap sabar. Kie. Nah aja. Emang tak berobat? Lah, nges sabar bae lah. Nyana nges kuma Allah bae. Tadi kakak harap kadanya yang kuba Allah. Nek naon deh itu, nges beak segala. Tak etawa tuh direken tau gos gitu, tuh direken ke Allah. Jadi sodmatil ula nu direkenna teh pertama kejadian. Masya Allah. Talamun urang boga kabogo, segak ku batur dikawin. Alhamdulillah. Bisa nyebut alhamdulillah. Iya tuh geus nang Allah.
Geus dang Allah geus kumaha pasti aing kajen kumaha digantian ge ku Allah. Aing geus yakin biasa. Bener menang satahun teh aya. Sejan kawin ya. Yuk kalau murai. Dengan atuh sugan bae ngaranna ge manusia nyareat-nyareat aing bae leumpang. Hayu atuh berangkatnya na milu ka lemburnya. Masyaallah di dinya aya nu tas tinggalkeun ku salakina. Ya jahe. Masya Allah, imah boga, mobil boga, perusahaan aya, wih mantep. Nggak sah guys, masalah guys. Ya ada kali masalah guys. Barang dihitung-hitung umurnya 55 tahun. Saya dek aja lah, sugan pendek umurnya nak. Prak angel kapaeh deh. Ngan itu urusan waris satu Allah nu ngatur. Ngan dibalik eta masih aya hikmah. Pokoknya Allah mah gitu bae. Nah iya Imam Zainul Abidin Muriang Tribono wali Allah nurus ka Imam Zainul Abidin sadunya kabeh. Diburiangkeun ku Allah selamat. Masya Allah karim. Tuh urang ge lamun urang merenung ka muriang urang. Kurang muriang dibere leuleus. Di mah bae ku ari mah tuh di mah diajak ku babaturan ka diambung ka ditumbung lantaran boga penyakit leuleus sesek kurang gairah. Secara zahir mah karunya, secara batin mah nu biasanya na adur-aduran maksiat jadi henteu. Nu biasanya na adur-aduran obrot jadi henteu. Nu biasa teu ibadah ku ari mah jadi imah bae ibadah. Nu biasana tilok maca Quran ku ari mah di imah gawe maca Quran bae. Bahkan tasbihna ge lain hiji aya 10 di dinya. Dipake mah tilok. Tuh kan? Aya rahasia. Urang teu paham rahasia Allah. Endeup ngabalikeun Allah ka dirina. Aya nu ku gagah, aya nu ku ilmu, aya anu ku dunia, aya anu ku muriang. Eta mah urusan Allah. Urusan Allah mantap urang teh kembalilah ke Allah ditingali hikmah-hikmahna. Masya Allah. Cuman orang bodoh hanya wali-wali Allah nu nyaho. Wali Allah nyaho ieu muriang kitu maksudna. Ieu sugih ieu maksudna. Ieu teh boga jabatan ieu maksudna. Artina maksudna aya anu cilaka, aya anu bahagia. Geus nyaho wali.